Bima nafsu ngaguru-guru amarah teu kawadah. Udah heureuykeun anakku ye Astra Jingga. Loh. Power geus ngagerem kieu ya. Ngan hanya kawe ngageremna. Ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh. Ayeuna mah teuing meureun geus eueuh huntuan meureun maung teh. Kurang ajar sia. Lah, kurang ajar. Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola. Ngalawan we sia. Cenah kumaha tuh ai kudu jempe da lawaneun. Na kudu jempe ari abdi. Pan diayakeun sungut teh piraku keur dahar wungkul. Pan keur ngecebrek. Bener sia nyokot layang jamu salemu sada. Kumaha abdi? Keur naon sia? Ah, keur abdi Teuneuh sia. Ya teuneuh atuh. Dagus gede abdi teh. Kadiekeun sia. Naon? Eta layang jamu salemu sada. Heula. Dari cocorokot teh kudu aya hasilna. Digebuk atos abdi teh dijejek atos. Atuh kudu ngahasilkeun meureun ieu layang jamu salemu sada teh. Dek dijual kanu harti. Ya kumaha abdi? Eta tos aya di tangan abdi. Dipaehan sia we. Mangga aya butuh nyawa. Ngan bade naroskeun abdi manaha ieu teh butuh keterangan atanapi butuh nyawa. Aing kudu narima penerangan ti sia. Tuh da kitu di dinya mah teh da gede hulu. Mun gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema kuleuheuh. Hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabogoh teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa ieu, bangsa kuring. Ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh naon dipenat. Ku ka ambek, ku ka ngewa, ku ka izin. Tak itu aja dumeh sampean. Bener lamun kitu carana geus leuwih sia. Mangga bade nyangakeun ka salina bade dikumahakeun abdi. Dipaehan bae uluh. Modal si Astra Jingga nyaan geus gelo. Geus luar tina ramah tamah. Luar tina sopan santun, beh dituna nepi ka wani nantang lamun kitu carana. Gatot Kaca anu bangsa ieu.
wani eta teu sieun sia modar henteu da bakal kaalaman ku sadayana ge tong boro abdi nurek di podaran nurek modaran lagi bakal modar cager nyari di awak ieu sakali ewang biasa rempan nunungan sok dipencetan ku dewek ayeuna mah dewek dipencetan nya cager nang tangah hina syak aing disangka tukang pijet eta irupna galonyeng kot Allah tenyo dibuntang dibanting ku aing teh kalah teu cecel teu bonsel teu kerel tot leuwih ditangtang aing lamun kieu nya kumadinya we eta mah paingan wani-wani cocorokot sia siamu kadieu kadieu hai maksudna kadieu sia tenyo ieu naon caca beureum cabe beureum beuki ngahina ieu teh kukupan sanaka mata sia dijotos wae oh bade ngarojok panon jeung bener ai parantos dugi makana waktosna abdi alah urus Gatot Kaca Allah tenyo dulu anger iya gelang Sandra Kirana dibanting make gelang siapa karamak hulu mana waya modar teu acan ya waduh mendem cabok sioi lebih kasar dihina bapak aing anakna ngambek tu mati pansanaka ge gelang Sandra Kirana moal mati da tu matuh da jiwa na motah bisa sote mati mun matuh jiwa anjeun geus teu motah hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan pancanaka pancalimanaka kuku jadi anu lima teh kukuhan tah lamun panceg mata leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh terus dikeureuyeun cenah matuh mati kajuna eta gelang dar dipake neungelan batur da lain pake neungelan batur neungelan diri sorangan garape aing kudu neungelan sorangan nuhun aing lain nu gelo kedah sakali mah lain dibandingkan di tengah-tengah atuh tapakuran ai gelang teh hartina buleud jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng
ulah peparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi da muatanna teh meureun teh turun teh bararejo huluna teh moati brasare grepe buleudkeun tekad ai Chandra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk ceuk kalimah jang jawokan tema ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datullah nun Gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan teu lain ngajedog wae saudara aja aing lieur sing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah gatot kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut wayang tentrem kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsat bangsat naon layang jamu sekali musana kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek kenyos mah didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Denta Wisesa sok kurang adukeun jeung nu teu boga naon-naon sok sia sigir aing teh daekan kagok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang napi kanang tanggih sok aing serang ya saya nego heula potong cecengiran sageuleuh aing dan nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung pangih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok heuy kelo teh sia digebrag sakitu leuwas sok hai maju ayangnya sia anjir tetap gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi ayo anjir alah anjir syukur itu tapi tekara-kara cuncurungan karena batu duh nyerina na taku dulu jeung hayang seuri hayang ceurit hayang dahar ongko what Cici-cici membeung bohong. Woi, anjir. Hayo. Woi, iya. Iya. Woi. Oh, dari mana nama latihan terus aya aing henteu. Dari mana kesempatan? Dah, sia begitu ari eleh teh. Alah. Sok sia.
Oh percaya sama gelut malah ini ada ahli namanya nama wait dipusirkeun tajian Praja Musti Praja Kapal Matang dan tahu sesa sabta parugu bajigiring tapak nenggala urang sia balah hebat agan waduh awas teu dirasa we nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu kayak jideun sia teh tuh murorah muji gini luar biasa hebatnya tuh jangan ngaku ini mah montong cecengiran we lah adiekeun layang jamu selalu sada moal cing sok sia aing can narima teungeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul ai gelut jago mah tara mah jeung tutunga teu teungeul di tengah mah jelema bareuh beungeus saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah dulu we seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di tengah ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate kumaha so sakecap hate nyerina sataun moal cager naon palai bade nyobian ye gatot kaca burut goblok sia nya ambek nyeri geun antep da burut aing mah tah geuna antep aya nya ho goblok sia nah nyeri tadi berarti ya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan teh nyeri teh bete palai anu sajatana ya bener ya tega lara tega pati tega leuleus Allah ampun cepot kita gelut mah bari diuk we bari ngopi gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan leuleus ye tuang heula ka jauh aduh ampun sepot ampun sepot leuleus sepot edan siot nepi kaki itu eta jago gebleng cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ye leuleus tanda keagungan Allah maha tidak sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing naon lulus mod lat lulus ya tak itu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing bot ampun kumaha teh epes meer iya bangsat kira tewak luar biasa aing narima eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya
tah itu waduh kita tadi ngaleta layang jamu salemu sadate aing hayangnya horek dikumahakeun entong melang dan kayak dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungelan batur wungkul leheung monyet ngagugulung kalapa mah tak eta anu beuki ripu mah kalapa ngagugulung monyet leheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk gitu ieu matu cageurkeun aing dek balik oh gitu iya asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui bade danu nagara iya palai damang nya hayang ha hayang cageurkeun ka saha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah kitu keterangan depan sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha ya pangeran sok penta kayaknya sing pangeran kaula menta cager tong cocorowokan da teu budag pangeran mah Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan brik terus ka si Abah frekuensi beda iya sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul ku Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji nah tu sangka sia geus kainya ilmu teh dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan teuning inget aing ayeuna pot nuhun aing di bejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji ka sia eling nyaho bimawan bejaan mah oho meureun tadi mah da eta nu dituturkeunana nafsu ulah lalawora nuturkeun nafsu kalipudan ku nafsu pan mata kaduhung gajuna teh kumaha namru keneh ieu lulus keneh sepul kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensina teu akur teh ai ka Allah nyebut maha suci ai mana jiwa kotor nya mau mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha sagala di aku eta buraja musti buraja kapal lamatan dentawi sesa dipake neungeul kuring ha ieu sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun ieu rumasa sok cager leuwih reug-reug leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Negara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula
dek ngaku guru lahir batin kaula. Amit-amit. Make ngaku guru lahir batin segala. Naon teh? Hebat. Rumasa kaula teh hirup teh segala di aku. Tah, eta. Gening eusina mah hirup teh boga naon-naon. Tah, eta. Lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh. Tungtungna teh pan bi qudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rahmatillah, bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon. Nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetep mudang ka leres. Jago di hadapan anjeunna mah. Geuning keuna keneh ku tunuh, osok dahar, osok. Geuning keuna keneh ku lapar. Da anjeunna mah teu lapareun. Teu hanangeun. Teu hayang, teu mu. Aduh, tobat. Ari maneh hirup sagala di aku. Sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal Matan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gablek naon teu gaduhna naon geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku Mararane teh. Aduh, tobat. Tapangna aing, hampura nyebut aing. Pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah Mararane supaya ulah sombong hirup teh. Pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya kana kawasa teh. Ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon. Tak iya layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cik buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku anjeun ku pamarentah negara engke rakyat nurutan contohan leres ulah leres teu puguh bueuk buktikeun dina gawe buktikeun. Aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya ieu tuh ieu teh karek ilmu naon teh saeutik ti kukuhna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui katana teh leres tuh di dunia mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antang nyebut guru moal ngamuridkeun nepi ka beak leutis teh gablek naon-naon teh boga murid sok itu sareng pelak moal ngamuridkeun sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade dicanak wade diica lain tujuan supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareudeg saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kanjuran
pikir ngawujudkeun ka manunggalannya ialah yang jamus ngukuring cokot supaya manunggal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pemerintah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah dari kuring disangka bangsat. Ya ngaran-ngaran nyokot teu bebeja mah bangsat ieu. Heuh teu nyaho meureun di nyawa. Pasti kadinya kan keluarna teh. Dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakula warga teh. Kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu. Tah, teu hayang dipuji-puji. Mung disanjung-sanjung. Aing jeung Bapak Wungkul capek. Si cepot nya teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana. Nya ge si cepot sok barang penta, ya. Datara gede sugan menta kapal dan teu. Paring menta sapoeun meureunaan kan. Kangeroko ieu tuh. Paling gede ge panagang. Saha si cepot? Nya salira tara kuring menta. Ke si cepot mana itu? Si cepot anak Semar. Dupi ieu saha? Sarua ieu ge cepot. Cepot anak Semar jeung cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Aya. Nah itu sanes cepot Uas Semar. Bisa disebut cepot Uas Semar ge. Tapi cepot teh aya keneh di Tumaritis garajing cokot. Saha si cepot? Pangihkeun jeung cepot ieu. Sabab ieu teh si cepot Tumaritis gambaran rakyat anjeun gambaran pemerintah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manunggakeun ku ieu layang jamu sekali musada. Ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka cenah teh. Pagirang-girang tampian. Ieu teh aya keneh cepot teh. Aya garejing cokot. Anu leres dingin. Waduh. Pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi belueng. Upami kitu carana bade mios ka Tumaritis los. Wah, euy. Lumayan, Pan. Sastra jinga. Syah. Di mana? Ulah kaget kurang ajar. Wah. Ditenggelan dewa aing jadi ieu. Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu. Kadir mana cepot? Cager aya hibar sareng saha kaula diparangan ku Arjuna sumuh
nuhun acuplat geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatot Kaca jeung Bima parantos ka mana eta marulih deui tadi oge kan geus dibikeun layang jamus Kalimusada usaha kumaneh dacan oh jadi aya keneh di mana si Pos sumuh alasanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon da sangama abdi teh sing dadangke ge dikaicukeun deui kumatina karana wah seep abdi teh tengeulan lah di tengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya sumuh ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa sumuh cenah di Amarta teh aya kajadian sumuh layang jamus Kalimusada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teh waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian teh nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamus Kalimusada teh maneh hebat ae gambar lopian teh hebat tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamus Kalimusada teh dicopot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyopotna di Karaton Amarta jeung saha maneh initna abdi wungkul di bawah eta layang jamus Kalimusada dibantu aya buktina aya mana cikan ieu layang jamus Kalimusada nu dibantun ku abdi teh ieu oh nya bari dicada antan teh sok tudat henteu upami bari dicada kumaha dibikeun heuh mata tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamus Kalimusada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh jauheun nyanggakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maot maling sumuh rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos ha eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kebalinger nu bodoh ge sarua pantenan sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger maneh bodoh katotoloyo rupina kana kitu maneh naon alasanana
pangna maneh teu rumasa maling teu naha dan abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teu nyambung kana meuli rokok dangukeun heula tuh meuli rokok budak gara merah buktikan merahmu begitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh karompok dibawa ka imah maneh sok teh rokok teh dina sorolok sedangkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sertifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja takanu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah mangga disebut mau nagara itu si cepot itu keresna dan lain mau emang barang na aya kene bisa dijual jadi lieur itu entong lieur dari dinya anu pinter kebalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat jadi tuntang pipirun ke rakyat Amarta iya mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah bola sabelah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu dibelaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mah tunggal pengaman dunya non-blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah jadi kaulah nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaulah ti dieu di podara hehehe tenang tersangka sia kalakuan budak coba ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara naonnya si cepot kurang podaran mangga antos kada ngarti karesna memueusan Sana
bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu cepot jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler karena pertarosan abdi pertanyaan anak ieu yang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tapi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ka ketuhanan mah dan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah cek maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia waduh itu si cepot aduh itu Krishna cing mana manusia teh atuh teh kuring teh hayang panggih batur ieu teh batur kuring teh mana ieu teh condong ting kadunya didinya ubudunya
ngahina ieu para ratu mika yun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pikeun ngarengsekeun tapi cici dipaehan siap lain mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring